Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu. Mangga urang naneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadi dinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Debora. Dumasar kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 dugi ka 11. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-7 anu ungelna kieu. Kota-kota di Israel eusina suwung Debora. Parongpong karosong tidinya jol anjeun sumping lir indung pikeun Israel. Para mitra, kapungkur mah kecap indung teh identik sareng padamelan patih goah atanapi rumah tangga. Kaum wanoja atanapi kaum istri dipandang kaum nu heureut deuleu pondok lengkah, dipandang minangka kaum nu langkung lemah tibatan pameget. Nanging sinareng mekarna zaman pandangan kieu teh tos ditilarkeun teu aya deui anggepan kaum istri atanapi kaum wanoja teh kaum nu lemah atanapi teu rosa. Kasataraan antara istri sareng pameget oge mikin tembong dina rupi-rupi sektor kahirupan. Hal ieu oge kajantenan dina parjalanan kahirupan bangsa Israel. Kahirupan bangsa Israel dipangaruhan ku budaya patriarki anu kiat pisan. Dina tataran nu langkung rinci, istri teh teu kenging nyarios sareng lawan jinis di payuneun umum. Sumawana sareng pameget anu benten seler bangsa. Nanging dina sajarah bangsa Israel geuning kaserat aya pahlawan-pahlawan ti kaum istri salah sawiosna teh Debora. Para mitra, ungkaban lir indung pikeun Israel oge diangge dina kitab Yesaya pasal 66 ayat nu ka-13 anu nandeskeun kanyaah Gusti Allah ka bangsa Israel anu bakal dihegar-hegar di Yerusalem. Hartosna Gusti Allah mah henteu mandang rupi, mangka mantena oge teu mandang jinis istri atanapi pameget. Sakur pribadi sakur jalmi tiasa diangge minangka pahlawan. Harita Debora diangge ku Gusti janten indung pikeun bangsana. Nalika bangsa Israel papalimpang sareng ngolesed ti Gusti Allah, teras nyembah kaaalahan batur atanapi nyembah berhala. Debora mah tetap satia di jalan Gusti, dibarung kumayunan risiko nu teu gampil waktos harita. Para mitra, kaum istri teu kenging deui dianggep langkung rendah tibatan pameget. Da urang sadayana teh sami di payuneun Gusti. Kumargi kitu urang ulah kersa direndahkeun sareng ulah oge ngarendahkeun batur. Urang sing janten indung pikeun balarea nu antukna urang oge tiasa nebarkeun kanyaah kaasih sareng kasatiaan. Mangga urang naneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu nu memperih abdi sadaya supados abdi sadaya tiasa janten indung pikeun balarea nu nebarkeun kanyaah kaasih sareng kasatiaan. Abdi sadaya janten berkah kangge sakumna jalmi. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.